Amanatan itu kita diatur ka maurang gitu. Halo. Eh, si Adun What? Ya si Adun. Ngajeng naon teh nya Yang mau oleh-oleh ke manini eta naon Dun? Iya, dengan di manis kan ini. Di manis. Oh, taindong. Nini, teh indung anterin kan ini. Oh, heueuh atuh hui manis kela euy. Hui manis teh abah baheula teh kungsi ngadahar. Minah sebenarnya mah teh hui manis. Ini beli teh. Woi 5.000. Oh no. 5.000 lah enak mah kieu we lamun nanyakeun manini, ka mana hui teh dikait kana tangkal haur gitu. What? Jadi tiguling gitu ka handap kana walungan. Gitu we beja lah. Ah, Mempercaya tiga nama. bae nama Gitu. urang abah euy hayang ngajaran gitu. Eta asa baheula teh asa ngadahar hui manis. Tah kitu, ya lah 5.000 beli. Oke. Pada loba ieu, hah? Siap. Lanjung lah. Ya, batok tipu urang kabah. Si Adun euy. Boga hui manis cenah euy. Ngeunah da baheula mah ieu teh hui manis teh. Ah, ngajaran teh ngadahar euy. Ieu mah sugan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Nah, ieu kieu. Wow.